bisa ngahijikeun diri jeung Gusti. Lamun bisa ngahijikeun diri jeung Gusti teu kudu umut kaliduan gedag kaanginan. Apluk-aplukan neangan kulon wetan pasti kaliwatan. Apluk-aplukan neangan itu ieu deui, apluk-aplukan neangan aya eueuh deui, neangan seuneu bari mamawa obor, neangan cai bari teu leuwih-leuwih eta teh urang Sunda ayeuna. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun keislaman di tanah Mekah, ngajarkeun naon eta teh? Ngajarkeun saripatina ajaran Sunda dibawa ka tanah Mekah. Pek karulis